Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Pak Kiai, saya mau bertanya, di tempat saya akan didirikan sebuah hotel berbintang. Mantap ya, yang lokasinya berdampingan dengan pemakaman umum. Nah, itu tamaraga kubur katanya. Karena saya sering mendengar surahan Pak Kiai dari sekian banyak masyarakat, saya termasuk orang yang menolak dan tidak mendatangani izin tersebut. Tetapi dari pihak pejabat seperti lurah, RT RW, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama sebagian besar mengizinkan berdirinya hotel tersebut dengan dalih jika diizinkan pihak hotel akan memberikan kompensasi dana untuk kepentingan fasilitas umum seperti pemakam umum, tanah wakaf, dan sarana umum lainnya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya uang yang diberikan dari pihak hotel untuk kepentingan TPU? Dua, bagaimana hukumnya orang yang mengizinkan berdirinya hotel tersebut, terutama masyarakat yang awam terhadap hukum? Tiga, bagaimana hukumnya para kiai atau ustadz yang mengerti hukum tetapi tidak berani menyampaikan di hadapan masyarakat mengenai halal dan haram, yang lebih bersikap diam? Mohon penjelasan bagi kiai atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tertanda yang bawa ini adalah orang Binong Curug. Urusan hotel beda jeung urusan gereja. Gereja mah jelas fungsina adalah untuk beribadah kafir. Ari hotel mah tergantung fungsi. Fungsina hotel teh jang naon ye? Apakah jang ngendong doang hotel teh, atau disewakeun jang sekadar kitu resepsi gedung, atau memang ieu hotel teh multifungsi, musyawarah didinya para sepon-sepon, kemudian marabok atuh didinya, kemudian judi didinya, bahkan untuk pelayanan gitu seksual, cara nelayan di Jati haram. Tabak sih kurang tanda tangan haram, mengizinkan haram, cukup insyaallah jangka neraka mah nanda tangan eta bae. Alhamdulillahirabbil kercarita rincian hotel kos kitu tah, tapi orang kuari menyaho bahwa fungsi hotel di mana bae 90% fungsina hampir sarua jeung nelayan Jati kos kitu bae. Kos kitu bae di mamana ge mentek aya jelema gagah jasa, tanahna dek dibeli di sisi jalan, tanya kunyana untuk apa? Untuk pertokoan silakan ceknya nanti, untuk usaha-usaha lain silakan. Ternyata izinna jang hotel 7 turunan ku aing mau dijual, kajen aing mah teu ngadahar di dinya ge. Eta Ki Haji hebat jasa eta Ki Haji. Pohara mau dibejakeun ngaranna. Moal bae kajen ku kumaha ge. Tah eta istimewa, moal aing mah. Jan teu kalaparan teuing aing mah. Keur carita teu boga mobil ge aing mah kajen. Ngan moal dijual ku aing lantaran jang hotel. Tambah hebat jasa. Cukup jangka sorga ku mempertahankan eta baik. Masya Allah. Jadi dia fungsina baik soal hotel. Eta keur secara rincian ngan keur carita digebotkeun. Eueuh nu beres atuh hotel. Hotel HI 6 lantai ke bawah normal, 6 lantai ke atas tidak normal. Teu normal, teh fungsina teu normal. Kula pernah jadi pengawas di dinya bae lah eta. Teu beres eta. Teu beres. Chandra, Hotel Chandra. Oh. Eta teh 4 lantai ke bawah normal, 4 lantai ke atas teu normal. Hotel Merdeka
3 lantai ke bawah normal, 3 lantai ke atas tuh normal. Emang kumaha gitu. Perhotelan teh kos gitu. Tamu di Bandung, tamu di Tasikmalaya, di Ciamis masuk Jakarta, dibere lantai 5 ke bawah. Jauh naon hotel biasa-biasa bae. Degungkeun uluna, jauh ka nyaho. Lempang sia ka luhur coba ge. Wow, teu make sempak-sempak kaca. Jelema di kacaan di luhur mah, diputerkeun di luhur. Sekali-sekali ulah. Ajur negara Indonesia teh geus ajur jasa lamun kudu kukula dicaritakeun. Nu mantak lamun urang hayang nyaho jerona Indonesia ulah cicing bae di kebon, ulah cicing bae di imah, lempang ka ditu. Dakwah teh datang ka mana kula moal bisa nyaritakeun lamun can leuleuh. Ai kitu mah kiai cenah ka ditu beureut. Tah urusan aing teh mah ka ditu mah. Kumaha aing bae atuh. Jingan aing mah nyaho bata kos kitu. Datang ke hiji tempat di bar lantai sekian moal dicaritakeun ku kula. Malah kadeuleu aya sababaraha irung lurah di dinya. Beneran ieu lain lalagaan. Aya sababaraha irung lurah, dideuleukeun we ku kula. Buka calanana. Dibukaan ku pelayan-pelayan. Masya Allah. Emang kumaha gitu ya di Indonesia teh. Nu matak ajur jasa di Indonesia mah sarua jeung Hollywood. Emang Hollywood di mana? Tah deket Cikupa. Rusak biasa. Dibukaan ieu teh awakna teh bajuna nyana nyender lainnya na bae sebobol. Wow, puluhan ratus. Dikenyotan awakna. Geus balik caritakeun terus nama guys. Indonesia seperti eta lah hotel teh kos kitu. Lompat ke Irak di hotel aman nanaon, lempang ke Iran nanaon, mulus sare bae. Masya Allah. Boro-boro sekelas Jakarta, sekelas Bandung, kota gede, Surabaya. Kula pernah cicing di Banjar. Di Banjar kan loba penginapan hotel lah, ketat luar biasa. Hanya KTP, hanya surat nikah. Lamun aya anu gitu pasang-pasangan. Hanya surat nikah. Banjar itu kota ya. Banjar mah atuh perbatasan Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Eta loba penginapan lantaran disebutna eta teh daerah atau kota tip lantaran kota persinggahan Jawa Tengah, Jawa Barat singgahlah di dinya. Nu mantak kecamatan terrame sa Indonesia adalah Banjar. Oh, bus anu ti Jawa Tengah di dinya, bus anu ti Banten ti dieu ti Serang Pandeglang, eureun Banjar. Loba bus di dinya mah, padahal kecamatan kuari dijadikan kabupaten. Tah, eta penginapan loba ketat lantaran hanya sebatas kecamatan. Tanya KTP, tanya surat nikah. Okos heueuh. Nyawa sia kos heueuh. Berarti henteu teh jerona mah. Atuh bebas bae ka ditu mah formalitas doang teh mah kos kitu mah. Jalan tukang set nu beureum. Asal dibere. Masalah. Dia tuh hotel memang kos kitu, jangan hotel. Kos gitulah, Masya Allah. Nah, keur carita perhotelan. Boro-boro eta Banjar. Yogyakarta mah geus lain kelas hotel, losmen. Kelas losmen Yogyakarta mah ya hiburan ke Yogyakarta, hotel terbooking. Losmen beak kabeh di Yogyakarta mah dipake kos kitu, disadiakeun losmen nu mantak di Yogyakarta kuari kena musibah deui bage. Ngin beliun 500 imah di Sleman kuari tah minggu kamari. Poek anu luar biasa sakumaha peuting atuh losmen bae kos kitu tah. Gara-gara nyaritakeun hotel acak-acakan ke losmen tah. Bea kabeh. Teu kudu di losmen, teu kudu di kawasan.
di kawasan Pasar Kemis tanggung jawab lurah Pasar Kemis jeung camat Pasar Kemis nyangakeun sadaya-daya supaya jadi arena raka kabehan kawasan emang itu nyaho yehe sagedeng deui tahun baru kondom ambalaya di dinya eta teh operan ti Citra pusat nama di Citra di ditu ajur-ajuran aman puri mah eta keur cerita izin hotel dan nu bagus wa ulah lantaran fungsi teh jauh ti urusan kos karar itu kula cicing di Garut lila genep tahun masantren hayangnya ho sebab hari teh jadi intel coba ka Cipanas wah acak-acakan di Cipanas emang kumaha Garut boga Cipanas aya air panas hotel dibangun kemudian atuh naon gitu ngaranna teh jang lolonja teh naon ngaranna kos kitu jang lolonja renang naon ngaranna kolam renang dibangun nu umum nu khusus dan lain sebagainya Cipanas nu datang teh mayoritas Bandung Jakarta eta kumaha di Cipanas asal orang peuting bae jam 8 aya nu datang Pak butuh simbut henteu sugan kula mah simbut normal sial cok urang butuh atuh simbut mah jatiris saya kadiekeun aya dibawa aya gincuan simbut Cipanas eta Masya Allah bupatina Ceng Pikri eta teh acak-acakan negara Indonesia ieu keur carita acak-acakan ulah sok jadi pemerintah pikiran nu kos kitu emang kumaha ya Allah ya Rabbi Cipanas coba datang ka ditu buktikeun datang ka ditu boro-boro jelema anu henteu make kopea anu make kopea bae jam 8 jam 9 datang ka urang Pak butuh simbut henteu Pak sing hade ke besi bapak ka ditu 2 simbutna ajur-ajuran negara urang kudu dibejakeun mah Masya Allah tuh tim mimiti kelas hotel jang naon mun lain kos kitu losmen bae ge kos kitu boro-boro eta di Citra ngampar geus teu ka bagian losmen atuh tah bangunan-bangunan nu can dieusi nu kosong eta teh dipake ku setan ngarupa jelema atawa setan kasurupan ka dieu nyuruh ka jelema tuh eta kumaha ajur-ajuran geus minimal jang urang nyalametkeun urang geus acak-acakan di Indonesia mah nyalametkeun urang ulah tanda teh aing mah bisi teu salamet jaga di akhirat adapun haju jadi bae los ka dia tuh sabodo tah nu ngirinan aing mah teu titik geus ulah hilu pusing beres geus sakitu ge jang nyalametkeun awak sorangan teh jadi lurah di pakotaan riweuh ieu ngaranna pakotaan daerah pos urang di Kampung Onam rada deres kampung deket Cibatu Garut ieu leuwih goong ta eta teh daerah Bapak Kolot anak kula atuh mitoha berarti daerah Bapak Kolot dek dibangun sebuah gereja di dinya ieu stasiun leuwih goong tadi dieu jelema orang Batak awalnya bisaan jasa bermasyarakatna ternyata nyana gitu meuli gedung didinya letik kebelah dieuna dipungsikeun jang gereja di kampung mah babari musyawarah kokolot geus musyawarah mui didatangkeun jam muina bermasyarakat siap cek muina berangkat ke kabupaten minta ditangani cepet poe eta berangkat isuk langsung dieksekusi tidak boleh diajur tuh di kampung mah kos kitu nyata tamatah daerah Bapak Kolot anak ula terhirup kene lurah daratang kabeh sapoe doang poe eta berangkat ka kota Garut usul ka mui ngarespon langsung ka bupati langsung isukna dibubar di urang sebab naon geus diloloh kebo dalam geus diloloh
kebo geus teu bisa kukungan geus diloloh budak kuari bagan teu nyaho ngaloloh kebo teu nyaho budak kuari ini pake lolohna naon teu nyaho kena ngacai datang ka ngacai kebo diloloh teh ka ditu teh geus teu bisa kukungan di kaluhan di titah gawe geus diloloh ngaranna ieu ge bangsa kiai-kiai nu geus diloloh mah tuh kitu bae ditarik benges pakai dadong ai kiai mah cek lurah teh eta bahadena lain lurah komo lurah kiaina begos kitu keur carita acak-acakan moral nu mantap urang ngaji ge yu urang babarengan perbaiki di tengah-tengah hiruk pikuk negara Indonesia nu dasar negara na lain Al-Quran urang kudu bisa nyalametkeun awak urang janu kukumaha ge bakal paeh urang ge bakal paeh tanggung jawab setelah paeh sing hade batur aduk-adur abra ulah mikiran batu urang bae heulana cenah batur geus ngaredit aing mah jancat ulah mikiran batur berarti batur nu ngredit geus boga bagian neraka mana orang dek mimilu ka ditu tinggal kitu bae hese-hese da cenah aya kiai ge nu ngameunangkeun rombongan ka narakana jeung kiaina aja neraka mah teu anti ka kiai teu jasa mah loban kiai di neraka mah ana ye gara-gara hotel tah yutau salimun biasama Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian Ki Zaid miteskeun leungeun Ki Umar dipotongkeun truk besikna geus jago jasa berarti lila tadina di Jakarta dagang kacang nah ya besi berarti Jakarta Bogor berarti Cimande Banten berarti naon sih ada Banten ayo tuh teu nyaho Banten bae teu nyaho ya Allah daerah urang permainan urang teu nyaho Masya Allah blon-blon teuing teh itu jangan permainan Banten Gusti Allah sok aya bendera hidung di luhurna aya merekan eta permainan Banten ku bodoh-bodoh teh ya Allah Bandung Cikalong Tasikmalaya Pamijahan aduh unggal daerah aya permainan-permainan nanya Masya Allah mana begitu dipiteskeun ku Ki Zaid ya eleh berarti ngan urusan motongkeun ieu menurut hukum Islam aya kisosna aya diatna bals Ki Umar lapor ke hakim urang memeureun tata carana lapor heula ka polsek merujuk kitu langsung ke Polres bawa ke kejaksaan panggil ku kejaksaan melalui polisi lamun sebenarnya geus rapi di urang ge tatanan nama tinggal ngagilkeun hukum Islam doang mun endeuh kos kieu kene panggil sidang kamu nama Zaid cek jaksa ya pernah menganiaya Umar? Iya. Patahkan ini tangannya, nggak tahu saya nggak ngerasain. Jangan banyak ngomong lu. Panggil Umar, kempleng bener. Nah, iya mah tidak ada jalan lain. Celi balas celi, irung balas irung, sakumaha kamari leungeun balas leungeun. Nah, iya dek dipotongkeun diakurkeun potongna sakumaha anjeun motongkeun kaki Umar. Waduh, si Ki Zaid jalan lain, tidak ada jalan lain, potongkeun. Barang diteliti-teliti ari Ki Umar mah rada setruk saeuti, kempleng, kurang normal. Ayo nu Ki Zaid mah yo normal bener nu Ki Zaid mah.
katuhu balas katuhu teu meunang ku kenca ngan aya perbedaan setik. Ari anu Ki Zaid mah ieu adalah salamet jag-jag waringkas. Ari anu Ki Umar asam rada pendek lain kempleng lain rada pendek asam mah aya kekurangan seetik mun dijengkalan teh rada pendek atau rada aya kurang ta eta kumaha tah bisa bae tah teu tah nu salamet pernah ngarusak nu rada kurang atau kurang gede seetik nu Ki Zaid mah gede nu Ki Umar mah rada leutik peda kitu dong normal mah normal kabeh ge tetep cukup wa yuqta'u salimun anggahota nu salamet Ki Zaid potong bae biasa mah ku gara-gara motong nu rada pendek saeutik sikutna wa araja jeung pinclang suku berarti mah Zaid ngarengkas Ki Umar begitu ngarengkas terjitu jasa Ki Umar mah banting kejet cekel sukuna potong ternyata begitu disidang horenganan pinclang mah lain cara setruk pendek sabelah jadi lurah luhur sabelah lu dipotong ke dana ku Ki Zaid teh ieu nu pendek nu pinclang na tah eta teh kudu kumaha ieu cara males dapan Ki Zaid masalah teu pinclang teh eta nu Ki Zaid nu sehat nu salamet potongkeun deui bae sarua jeung eta sanajan pinclang wala asara li wadrati azbarin wa siwadiha teu aya pangaruh kana hejona kuku jeung hideungna kuku ai urusan kuku mah teman di luar kebiasaan lantaran aya jelema nu sok dikorekan bae kukuna ngemu jadi gede beureum hejo teh eta mah teu pangaruh hejo kos kitu mah geus masalah atawa tukang tani sok bebelesekan di lempung di sawah diletak setahun 2 tahun mah normal keneh barang geus 5 tahun mah eta kuku teh ngarupa areng hideung dikerokan ge hideung bae lantaran tamang geus menyatu jeung leutak nyana teh geus ngadulur kuku jeung leutak kakana kuku adina jadi hideung teh eta perbedaan kos kitu ku bantah eta anu panyakitan aya penyakit kuku be setik-setik ngahideungan kabeh hideung kabeh pangaruh tambah hejona kuku jeung hideungna masyaallah nya ieu urang ngaji datang ka dinya pohara Islam teh teu kurang kumaha deui ya Allah ya Rabbi pohara urang mah kadananku naon ngaijtihad macana ge geus hese ngahartikeun geus urang mah alhamdulillahirabbil alamin datang ka tahun ieu nyaho ta urang ka hukum-hukum kos kieu di dada urang teh pinuh ku hukum marentes ngaji teh keluar pe di ngaji eueuh deui hukum cepet jasa percis okos eta be cai di daun tales kitu oyag-oyag basa eueuh deui keur di majelis mah pinuh jasa ieu hukuman teh keluar geus ngan deres bae atuh aya-aya keur ngaji lah eta nya masyaallah kadanan urang ijtihad komo deui atuh ka ditu mah kitu nyarahan atuh urang mah ieu nyaho-nyaho ngadengekeun geus alhamdulillahirabbil wasahihu qad zahibatil azfar cikal sahih pegatkeun eueuh kukuan bisalimatiha ku sebab motongkeun nu salamet kukuna Zaid ribut jeung Ki Umar ternyata sukuna dirusak ku Ki Zaid begitu ditingali suku Ki Umar nu dirusak ku Ki Zaid toreng kukuan pernah terjadinya na digawe meureunanan kemudian kabacok atau kumaha bae kukuan coplok nah atau pernah tabrakan baheulana kukuna caroplok eta nu coplok kukuna dirusak tah ku Ki Zaid begitu Ki Zaid dek dibalas
Ki Zaidna eueuh kukuan tibalik kuariman megatkeun nu eueuh kukuan bener nu Ki Zaid eueuh kukuan nu itu mah aya eta kumaha nu aya kukuan males kan eueuh kukuan masalah soal kuku mah teu kudu dimaskalakeun duna aksi tapi sabalikna mah jadi masalah Zaidna aya kukuan nu Ki Umarna eueuh kukuan eta mah jadi masalah artina aya rincian-rincianna urang mah ieu padahal mah teu kalaku urang ngaji ieu teh nya mentak ngaji kos kieu mah ieu jang soranganeun mah ulah ngaganggu ka batur sebab urang kuari deuk males mah teu bisa di Indonesia mah lantaran nu bergulir hukum di Indonesia adalah hukum Belanda hukum Amerika hukum demokrasi wallahu alam dek datang ka iraha juga dieuna demokrasi makin bejat boro-boro rakyat anu dipingpin ku luluhur urang di ditu di luhurna ge ieu kuari geus ataleuceun ieu dicomot berarti kan eta geus teu beres meureun mun urang nyaho mah wabeh teu beres ngan urang mah teu nyaho bae ya berarti negara urang masya Allah jujuran rakyatna dibandingkeun jeung nu ngurusan rakyatna da kumaha atuh lu jelas sebatu asal pimpinan teh jujur ka rakyatna ge milu teh jujur kajen teh mah keur carita tetep urang mah ulah ka bawah teu jujur urang mah jujurkeun bae adilkeun jang urang nu keur hirup nungguan paeh nu hirup nungguan paeh urang rugi mun hirup urang diacak-acak sakedeuk moal kebel deui komo bangsa Pantar Haji Mahmud mah Haji Ahadu mal kebal deui tah mah atuh mantak geus sebenarnya geus kudu ka mana cicing di ibadah tinggal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa zakaru sihatan wa salalan kal yadi kuari urusan ngembet kana zakar ngembet di ngembet Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian ku hebat-hebatna cikalong mah kitu kapan osok nyekel bobogaan gelut teh nyekel bobogaan piteskeun dicabut polonyon beunang kabeh ku jahe onam polonyon teh ieu mah ku musuh jadi zakarna ieu coplok loba ieu teh ulah non gitu ngaranna ulah pajar teh loba jelema tentara dikirim ke tim-tim aya nu ponges cet irungna aya nu ceulina kena panah aya nu kena granat teu ngarupa beungeutna urang lamun inget ka tim-tim masyaallah di tahun sabaraha diperjuangkeun eta tim-tim ku bangsa Indonesia diwakili ku ABRI ka ditu nu gugur di ditu ge sabaraha puluh jeung ratus nu balik ke urang ka dia cacan hanya sekejap mata tanda tangan Habibi masya Allah mata gini ada yang mimpin milih pemilih teh eta bangsa Indonesia teh cerik menang memperjuangkan tahun 70 hiji terus datang ke kamari ieu geus beunang tim-tim teh ku urang teh geus jadi bagian Indonesia anu balik di tim-tim nu irungan ponges ngaranna celian anu teu ngarupa banget ku granat macem-macem begitu ditandatangani dibikeun deui ka ditu eta ABRI teh ABRI leuleus kabeh aya nu mau granat ka Habibi emang eta mantak Habibi langsung ka Jerman deh emang kumaha kitu rakyat urang mah ye ku hari teu nyaho naon hanya nalangsa tah batur nu memperjuangkeun geus aya nu siap granat Habibi asana di granat mun ka Indonesia ulah lalawor emang kumaha kitu jangan tah memperjuangkeunana eta mah deres tah mah nu irungan ceulian beungeut robah ku granat incang teh leungeun eueuh ieu nu bahaya ge bobogaanana eueuh apa tanyana hirup teu berarti di imah sehat mah sehat mobil boga pemajikan aya gedung mewah luar biasa aju nu bobogaanna baheula di tim-tim teh digodot
Paneta mah teu bisa digantian ku terong. Saya mah teu bisa. Eta teh loba jasa nu kuari kos karari teh emang kumaha nu balik ti tim-tim teh. Masya Allah. Urang inget ka dia memperjuangkan tim-tim tah. Ieu jelema, ieu gelut. Cekol bobogaana. Dipotong make pesos. Siap. Paneta dibales tak kudu potong deui. Potong deui. Tah ieu ukuranana, ukuran dipotongna deui teh. Tilik kana sehat jeung kemplengna. Lamun Ki Zaid motong bobogaan Ki Umar, bobogaan Ki Umar na sehat, jag-jag waringkas. Nu Ki Zaid na jag-jag waringkas, potong deui tama akur. Tapi lamun nu Ki Umar na jag-jag, nu Ki Zaid na teu jag-jag. Atuh naon dipotong eta mah? Dipotong teu dipotong geus kos kitu keneh. Henteu kos hulu kuya teh kitu notodot. Nah, itu cukup. Berarti kudu kumaha? Kompensasi ge sakumaha jeung leungeun bae nu kamari. Aya kekurangan, kompensasi engke bayar dia. Ke di hari panjangna bayar diatna mah. Jadi ukuranana mun teu saimbang, Tah, eta kakara kompensasi. Mun saimbang mah nu Ki Umar nu dirusak, jag-jag. Nu Ki Zaid, jag-jag. Potong geus beres. Gede jeung leutikna mah teh jadi ukuran. Muamalah nanggeus teu ala Al-Qur'anul Karim. Geus eueuh ijab qabul tarima meuli jeung tarima ngajual. Di mananya na nyokot barang, di mananya na transaksi. Geus jauh tina aturan-aturan syara. Make aturan-aturan Yahudi. Ieu ge sarua innal ladzina kazzabu sanyana jelema nu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kaula wastakbaru anha sombong. Tedek nganut tedek nuturkeun kana aturan-aturan Gusti Allah. Kumaha tah jelema nu kos kararitu? La tufattahu lahum abwabus sama. Moal dibukakeun jang nyana lawang langit. Tutup. Geus puguh kafir manu teu percaya ka ayat-ayat Gusti Allah mengenai ayat uluhiyah ketuhanan, mengenai ayat nubuwiyah sifat kanabian. Kepercayaannya pangeran teh Allah, kepercayaan bahwa Kangjeng Nabi urang teh sebagai nabi terakhir, eta mah jelas-jelasan la tufattahu lahum abwabus samana jelas. Anu musyrik lain nyembah ka Gusti Allah endahan nyembah ka patung. Nasrani Tritunggal, Yahudi Uzair, kitu keneh Sinto Matahari dan lain-lain sebagainya, Gajah Mada dan lain sebagainya, nyembah ka batu, ka patung, ka kayu, ka makhluk. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal dibuka lawang langit. Jelas sama. Iya mah iman ka Gusti Allah. Cuman bedegong. Imahna deket masjid nyanana iman ka Gusti Allah tapi teu nyahoeun mun ditanya lawang masjid sabaraha teu nyaho. Deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha. Deket majelis taklim tapi teu pernah nyana diuk di majelis taklim. Instruksi salat teu pernah ditolelin. Itu keneh Ramadan batur mah puasanya ngagoreng sangu sial jasa. Masya Allah, baheula mah masih kede ditutupan uncang-uncang kadele sukuna doang. Kuari mah geus terbuka. Nu ngaran mabok aya di nyana, ngaran judi aya di nyana, ngaran maling aya di nyana, korupsi aya di nyana. Iman ka Allah ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha tetap la tufattahu lahum abwabus. Moal dibukakeun lawang langit moal. Emang kumaha kitu kieu? Iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut. Ketika diangkat rohna ka langit sabada maut. Bayuh batu biha ila sijin, diturunkeun deui langsung di kadaraka sijinkeun.
bikhilafil mu'min beda jeung mukmin fatuftahu lahu dibuka lawang langit wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah diangkat rohna terus datang ka langit ka-7 masyaallah karim kieu lalakonna Kangjeng Nabi dongeng cek Kangjeng Nabi wahai para masyarakat ayuhan nas al-mayyitu tahduruhul malaikatu ketika seseorang sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat urang ya bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut fa idza kana rajulu sholihan di mana-mana soleh iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng salat puasa zakat haji soleh lah kumaha teh cek malakal maut ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat bil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban cak malaikat hai ruh keluar anjeun ukhruji ayat Tuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayat Tuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib bari dicekel tak ku malaikat bari dicabut lalaunan hai roh keluar maneh lalaunan roh nu bagus nu seungit nu aya dina jasad nu seungit kaluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji ulah sieun bungah anjeun biruhin wa raihan wa rabbin radin goiri qodbat Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendueun haidara keluar fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun dicabut tenang maneh Rabbin radin ghairi ghadban mantak jara senyum mantak mayit teh senyum lantaran malaikatna ngomong kos kitu tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun eta teh terus bae datang ka hatta takhruja keluar dengan senyum kadeleuna marah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi keluarlah roh jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tuluy ditaekeun ka langit begitu datang ke langit pertama fayastaftihulaha
malaikat minta dibukakan lawang fayuqalu cak penjaga manhaza saha ieu nu dibawa fayaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba ningali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge teh geus teu dibukaan deui japalan malaikatna langsung ngomong atuh geus ngeunaheun kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip dipersulit kan kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus teu kudu persulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah ulah dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ka walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsi thayyibah kanat bil jasadil thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bigari qadban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kedua kitu keneh cak penjaga langit kedua ulah geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh ulah geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya rak dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ke ditu ya Allah ya Rabbi datang ke ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim mauli dan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu keneh aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot mah asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deres tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah sana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggil kos kieu tah ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun jasa dipandian lah mayit nyana milu ka tempat mayit nggak tempat mandian di luhur nyaho nyana itu aing nu mandianna saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teh keur di kapasan ku saya ku amil cincin aing dicokot ku amil aduh sial tak amil usim cincin nyokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka dijase bungkus ka tilu mun 3 lapis nyahoeun nya mun 2 lapis bungkuseun ka hiji asup ka dieu
langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dirinya talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah neuk saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah jana masalah ladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di sholat urang aya di dinya ngadenge urang teh ngadenge masyaallah iya salatan sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa nage langsung dibuka blak 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 ka luhur masyaallah masyaallah ngeunaheun luar biasa beres didoain geus hayang gegeraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik eta jelema teh sial jasa sagala ngobrol sagala geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubur mentak di Jakarta di kitu nu sok urang dizarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku aya gegeraan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masyaallah kari supkeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan saya sebagainya geus saya gegeraan bae urang teh gegeraan sebab urang geus kapanggihpan jeung Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul kubri kalimatan kubur geus bayang gegeraan gasa tak kakarak di kitu-kitu doang eta urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyai-nyayan caa kakarak di pasangan doang nyai-nyayan caa langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarah ieu cak Allah haram mabok terus baik cak Allah haram zina terus baik cak Allah haram maling terus baik korupsi terus baik malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus sama ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa iza kana rajul su'an di mana-mana si jelema na ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah kanat fil jasadil kharis hei au nu bau ku aing kambeuna ru anu cores ya ru anu bagawara
nu aya dina jasad anu buang kalara keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di dral anu buang kalara cabrak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijorek keluar sia ukruji sat kajrokeun deui Masya Allah karim kaluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat nu ngomong kos kitu boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga urang dicarekan ku bos urang dicarekan ku polisi urang dicarekan ku jawara ngageter-geter nagelain lalagaan ieu makan terakhir ieu malaikat nyarekanan ka urang hei loh nubuan kawara tolol sia goblok sia bau aing ngambeus sia nu aya dina awak sia bau jabrek goreng keluar sia sat salangapna geus hese nyaritakeunana dedeleuanana geus hese nyaritakeunana henteu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat lagi geus lain lalawara keluarlah roh sat bawa ka langit tugas malaikat datang ke langit pertama ditanya nyana tetep bae minta dibukakeun lawang buka pintu cek nu mawa ulah tugas man hadza roh saya roh jawara ada kali coba buku dan bahaya dibuka Golkar aya waduh korupsi aya di dieu eceng gondok aya waduh geus macem-macem gas aing dititipan ku Gusti Allah ketika aya roh nu modal kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah embur aing mane tugas bae bawa deui ka handap bawa deui aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur ieulah ayatna innal ladzina kadzabu sanyana yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae deureuh teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho ngenggeleng unggal radio unggal televisi anu ngajelaskan gitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama teu bisa dibuka lawang langit teu bisa sama sekali la tufattahu lahum abwabus sama cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu modal kos kieu teu beunang liwat ka luhur turunkeun ka handap ialah idza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut fayuhbatu biha ila sijil malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima otomatis dibawa we langsung ka neraka siji tempat ka ditu berat aing mamawa sia tempat sia kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat berat aing mamawa sia cicing sia di dinya cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur anterkeun heula ka ditu ka imah loba hayang sagala mah tadi anterkeun tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho aya elek
malaikat teu kudu ngalengkah cicing ti jasad neuleuh nyana tu jasad aing aya nu calangap bae nu mendelik bae kruh kafir teh kos kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah kunaon aing calangap bae sakieu teh nya ngomong sorangan di pandian langsung beres bawa ke pertengahan langsung dibungkus tetep baik nyana asup kadinya nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun beres korolak nyana ngajerit sabener nama meronta nyana teh wah aing bakal disiksa nyaho jasa panas bos beres iyalah roh anul la tufattahu lahum abwabus datang ka irahannya na disiksa datang ka terus di alam barzah teh datang ka kiamat ente eren disiksa dibonggol disiksa dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa masyaallah karim lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis. Wah, mun di urang mah Jakarta, Bandung, Surabaya, terus-terusan. Nu tadina transaksi berbagai kota. Di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna. Pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta. Aya orang Jepang, hayang orang India tinggal ngebel bae. Hayang orang nego sekalipun aya. Terus dari alam dunia na kikituan baik keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun anu jada jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nyana jadi gubernur nyana jadi bupati nyana jadi camat nu teu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama anu tadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modal sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae saya balain dekalarang sia keur haraya mah bae sia la tufattahu lahum abwabus sama sia daek mangga zolim hai jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zolim rakyat ku sia peratus sia keur kawasan bae sia make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustaz mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang keur bojogna sia keur boga ka kawasan bae sia la tufattahu lahum abwabus sama geura modar sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang geura modal sia DPR geura modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna bae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya bae sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kadu ngaji aing pae minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh saruana engke di dituna parangsana datang deui bae parangsana tah
iya sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia paeh Masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa kasalahan anu jelas baleueuh geus eueuh dijelaskan lu mantak ansor kabeh nu mantak kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pangardusa mah siap untuk membela Gus Dur dah embung kunaon takut mati cek cenah paeh aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan panjana geus bebeja mun ditanya cek Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu etanya nama. Yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu. Matanya ada kita jadi presiden, kesalahan datang aku kesalahan. Makanya saya mah tidak ada yang dibenci. Soeharto saya tidak benci. Amin Rais tidak. Itu sudah gerak Allah, tidak ada yang dibenci. Saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais. Saya kos gitu doang. Kan eta mah di setting. Divideokeun jelema nyaho kabeh satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais suruhan Amerika tapi saya tidak benci justru melalui Amin Rais lah saya selamat nanti saya di surga eta kok kitu na doang teu kuat aing mah aya tungtungan tah embungeun nya mah salamet nya tanda keselamatan anak datang ka kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah ya kolot urang mah di ditu aya paeh jeung embung batur kita tangga ge embung zarah itu ge kiai anu bogolana hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung zarah tapi Gus Dur terus bae datang ka geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teu balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae lain sa mobil dua mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikan ku Gusti Allah nu mantak hese nyaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa henteu isi ngajalankeunana lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Ki Pudoli mah lain leuleuh banget deuleu susupan teu beres teman geus pas ini bae jeung Haji Pendi sing sabelah yeuh deuleh tolol aduh geus teu beres ya paeh la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun kajen ku kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini Inggris jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama Masya Allah datang ke akhir hayat di sana datang ke kiamat setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi sammil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta didinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing keleup
anu paling indah mah lempang teh para mursalin, nu paling indah mah para ambiya, nu paling indah mah para aulia Allah, nu paling indah mah para ulama solihin. Yauma yas'anuruhum, dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing, cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas, ambiya geh kitu keneh para nabiin, iyalah para siddiqin, para syuhada, para solihin, aulia Allah cararangnya nama eueuh geundek maleuk-meuk. Ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah, dititip kunyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah, embung nu haram dihalalkeun, nu halal diharamkeun jeung teuing. Jairah ge bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram, halal-halal, makruh-makruh sabodo teuing. Nya nama hiji bae hayang meunang ridho Allah. Geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR, aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah. Nya nama terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae justru katarajang ambalayah loba anu parargat loba. Terus di akhirat nangke yauma yas'anuruhum, cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah iya nu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan, musyrikin teh nyaho jalan, kafirin musyrikin munafikin kabeh teh nyaho jalan, termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan. Teu jalan kulantaran teu nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, nu ti wetan ka kulon, ka kulon ti kulon ka wetan. Watu ambalayah nyana silitanya di kabar sia kami mah ka kulon heuy, lain ka kulon masarna mah tu wetan. Heuh kulon aing geus si wetan, da ka kulon ambalayah. Watu nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, cak nu di kaler di ka mana? Ka masar. Masar mah di ditu di kidul. Aing urang kidul. Cak nya di kaler, cenah aing pan urang kaler. Eueuh masar mah teu nyaho jalan. Ieu tapi ambiya mah dipanggil ku Gusti Allah, mursalin dipanggil, siddiqin, syuhada kitu keneh. Kitu keneh para aulia Allah, kitu keneh ulama-ulama solihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana. Cang yauma yas'anuruhun, cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun. Sia ngalamun. Ai sa ieu mah mama kan. Anu keur ieu teu kagolkar kan. Henteu mama milu, ayo sia milu di dieu, milu di dieu. Tah milu yauma yas'anuruhum. Murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna, marilu kabeh berangkat ka mahsyar. Brek datang ieu mah mamanya lu keur asup ka Golkar lo bawa mah atuh paingan poek mama sarua. Ieu ge mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat aja urang ka mana aing ge puyeng puguh ieu teu nyaho arah ka mana ieu. Mama si keur ka Golkar, ulah ngomong ke situ tolol. Aing keur bingung sia ngomong ke situ, tambah bingung aing. Lain kula ge pan diajak ku mama, cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat teh ieu ka mana? Ya pasti ka neraka geus kieu mah. Sia tah mama Golkar. Aduh. Nah, iyalah datang ka masa. Para mursalin karena gawa ngadagoan ambiya, siddiqin, syuhada, aulia, solihin, tararna ulama darariuk di hareup kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon? Sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Eueuh sieun, eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae. Di dunia eueuh kasieun sugan sieun ka jelema teu, sugan sieun ka momonon henteu. Eta mah cenah ka kuntilanak ya, remeng-remeng. Menyak walisin ka kuntilanak. Tah eueuh kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wae nyampekeun digeekeun deuk henteu. Eueuh jelema nu ngadengekeun. Cacing ngadenge. Kitu walimah aing mah jeung cacing ge bisa bae.
geus pokona mah cacing kenaon maneh tiis cenah cekeuna ieu di jero embel budak bari teh nyon embel sia tiis jasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngeridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas eleh ku cacing mah ditanya tiis sakiana di embel kiai nu ngeridit panas eleh ku cacing tolol kiai eleh ku cacing blon panas sakiana tuh wali badak jeung saha bae ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur teu masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah iyalah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teu daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikarido ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ini bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok gara onta dedetkeun ka liang jarum moal asup onta ka liang jarum lantaran onta mah gede liang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta ka liang jarum siage ku moal asup ka sorga percis kos onta moal asup ka liang jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntang teu atawa onta asup ka liang jarum mampu heuntang teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allahumma imma ontana dileutikeun diasupkeun ka liang jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngali mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun ka liang jarum moal asup sia kajen kukumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komondok puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu sarua datang ka onta asup ka liang jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku mual na iya ge sarua aku mual na asup ka sorga sia datang ka onta asup ka liang jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup ka liang jarum sebab onta gede liang jarum leutik ieu ge sarua moal mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia oleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta ka liang jarum masyaallah bahasana pohara jas wa huwa ghairu mungkin fakata dulu lamun onta teu mungkin asup ka liang jarum nu leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka sorga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema daroraka bil kufri dengan kekufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan disesih doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun
nyana ngagunakeun ngutak-gatik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus daraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok berarti kudu yakin doraka berarti penyabet doraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat je cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu baja aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh eta kiai cenah belian ya sih ka Golkar ge disogok komo ieu ka sorga atuh duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah cenah ya rugi aing atuh bener di alam dunia cilaka kawehan diseseh doang ya mah ya lurah pae misalnya mabok adinya na zina adinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel bukna digubiag gubiag engkenya na bebeja ke malaikat malik gedekan sama warna gedek ngancul jan deui ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia keur ieu geus sia zina teu ngomong halo jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah manoh geus lalecet cenah kakarek lecet digubiak di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war aduh Gusti Allah eta kakarek lurah itu komo bangsa nah mau dicaritakeun pokoknya ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di neraka diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu keneh Surabaya kitu keneh lamun ka ditu mah ka luar negeri anu sapeting 100 juta anu 500 juta sapeting anu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teu nyawana naon mentak sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapageun make Rolls di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan aduh emang kumaha emang sia paling ka losmen haridang itu sapira losmen itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunya menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih dimerekan disusuna di dia Indonesia disusu dimerekan di dia Jepang di dia India waduh Amerika Australia wow udah siapa dengar cerita ti aing we nya heulanan lah masyaallah lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula dah emang kumaha itu lalakona eta sahabat atuh eta di hotel eta bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata adnan kasogita nu sok di bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara
bisnis geus lain bisnis butuh bangsa bisnis batu bara. Aduh bisnis emas Mas Tono. Mutiara. Masya Allah. Orang mah ku ari lamun carita batu cincin bae ge di mingguan nu 1000 nu 2000. Ambalaya dipakai ku urang saminggu bae di ambean bau bentak. Batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokokna mah nu penting mengkilap bae geus lah. Lompat orang ke Jakarta, tunggu nanti pemainnya datang. Jol ti Australia, jol ti India, mawa nyana jamrut India, mawa nyana batu Australia, mawa nyana batu tiki itu berbagai negara. Anu ruby asli, ruby binur, sebetulnya oka ruby binur kan. Kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir. Oh datang tanya, ieu nu leutik ieu 100 juta, nu ieu 300 juta, nu ieu 500 juta, nu ieu 1M, nu ieu 2M. Atuh pan urang mun bisnis kos gitu boga imah ge doyong. Imah keur carita bae di Jakarta teh kos kali itu bisnis teh. Kelas-kelas batu mutiara, Masya Allah lain lalagaan. Mun urang masih kene kurang puas kene we, nanti sebentar lagi telepon. Berbagai negara-negara. Urang mah tuh paling hebat Kalimantan. Ya. Paling hebat batu Garut. Ya. Atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna. Tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu. Waduh luar biasa. Pohara, wah, aya deui batu teh. Ieu batu lode, ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo. Angel ternyata tahunan. Ieu nu kerlep-kerlep ge, ieu kali baja. Aju dibaca ku jelema anu cadel kalina ieu. Maja teh kos itu teh. Maya maja. Ya Allah, diproduklah di luar negeri, kalimaya Australia, kalimaya India. Jol datang ke urang, kaliru urang. Oh iya kalimaya, iya mah India. Oh iya mah kalimaya, oh iya mah Australia. Iya mah kalimaya, iya mah Singapura. Dibuat sedemikian rupa. Asli nama di Maja, Masya Allah. Hayang sabara karung nyokot sia di ditu. Ambalaya di Maja. Bawa kurang ka dieu, teting seger lipat. Terus nyokot lah di luhur jalan. Tetap mahal nu asli nama. Kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang, datang langsung ti India. Aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia, bawa langsung ke Jepang, dibuatlah di Jepang sedemikian rupa, dibawa deui ka Jakarta. Nah tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya di Maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 sagede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta. Mentak mahal amat Kalimaya, neangan orang di Maja nu mah aja atuh bae bisa. Sia maneangan ka Maja deui paling ge kebo aya di ditu. Geus kaluar ti Jepang, geus kaluar ti India dibuat. Urang ge moal nyaho nu makena saha? Tuh nu makena SBY. Nyana geus kikieuan bae, oh ini cenah dari kali gitu. Bohong, nyana makan bagus. Nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih. Mu saya mah cenah sederhana cak Jokowi teh podol serok. Nu susah gembung makan nu jore atuh komo nyana. Eta mah cenah nyana makan nu susah bae ka urang bebejana. Emang nyana ngaji di mana? Nu ahli tasawuf gembungeun makan nu jore. Atuh kitu bae sih ukuranana. Cenah nyana mah makan nu jore bae. Aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing. Deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana. Kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200. Eta kiai. Mun boga mah ka bae ge hayang anu harurung harerang mun boga mah. Sakieu ge ngaji kok nu teu ngaji. Jokowi irah mondok nanyana. Teu kacaritakeun santren janyana mah. Eta mah ka urang bae kos kitu leugeuan ge engke korupsi teh bae.
atuh lamun nyanam bener-bener makan nu jorebe mah moal korupsi atuh kuari ge menteri-menteri nanggeus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mah kumaha ieu mah pada urangna bae lah ngomong saya masuk aju kitu ya kemana ya ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim mughawash sakumaha di dunia namanehana ti hotel ka hotel tinu mewah ka nu mewah tinu megah ka nu megah carita hees teh kudu dihandapna mah make spring bed lagi lain anu sakumaha biasa aya nu aya cayan aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeulean jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasuringan mah lain disetel kasurnya nama oh iya teh panas diiskeun oh iya teh is panaskeun masyaallah geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarugi man nu mantap ketika jadi gubernur embung eureun tina kagubernuran ketika jadi menteri janji nama ngan saperiode dang tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu saperiode doang ngajeureun moal aya mun bisa mah kuari GSB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui kusabab lawan ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantap emang urang gitu hees aing di mana hees wah itu kasur tuh ngeunaheun beuh udang nyeri urang dikitu-kitu ngebul kasur majikan ngomong emang sare di dinya hubung saya 2 tahun mah tadi poe cek jeung teh paingan teu teas jasa nyeri awak ieu barang di deuleu tumbi lama lulu aduh budak tumbi lagi incuan di dinya keselangat tebata kurang batu pae ge atuh sabodo lah Gusti tapi deleukeun bupati deleu gubernur deleu presiden nu mataknya nangeunakeun jasa teh ngomong ka rakyat bah pusing saya mikirin rakyat teh podo sero lamun nya ge pusing sapreda tuh gantian jeung saya jante berarti kan dibalik pusing aya naon kitu bae sih hese-hese wah cenah kieu ci lain kos kitu kumaha emang kos kitu mah keur carita kangeunahan dunia boga imah di anu boga wih di ngeunah-ngeunah keur carita sare di handap amparana nanggeus hese nyaritakeunna di luhur selimut nanggeus luar biasa di neraka ge sarua penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat dikanarakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannama mihadun tetap ka ahli neraka di neraka jahanam teh aya permadani amparan firash wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupannyana aduh indah jasa masya Allah cuman ciptaanana Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nau sono aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput teh ge seuneu berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut ayo teh kudu make selimut bintu pake bae ieu penghormatan deuk kumaha coba ayo dihandap kasur pake bae kasur tina seuneu mangkani moal ieu moal make pake cak malaikat malih pake sia ulah teu dipake disentak ku malaikat penghormatan sia pake waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak diborogod ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut masyaallah di amparan make seuneu di luhur make selimut seuneu tempatna ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin itulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah
istighbar takabur sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan sana di luhur make selimut sana titah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawarah zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhirat na kumaha nu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit kahiji geus dipapag langit kadua dipapag langit katilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat pan malaikat mangambe ku ari ge ambean malaikat teh kana roh urang teh kaambe urang lamun sering zikir urang lamun sering maca sholawat urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambe ku malaikat seungit ambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare ambeana zikir ngambean kaji penti rada bentek diambean ku malaikat hangru diambean ku malaikat teh nu sholawat nu zikir seungit mantap begitu datang ka langit kahiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit model kos kieu anu titah langsung ka luhur langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur nah engke kumaha ieu ka dituna walladzina amanu wallahu alam bissawab